Sayuy. Alhamdulillah. Keueuh duit teh anjing. Di mana we milik macak aing ge? Aduh. Di mananya aduh? Naon ja? Aduh. Duit anjing. Leungit duit. Duit ding. Di mana? Daerah dia itu kadinya tadi. Aduh. Eta duitna jang naon ja? Eta mah duit anak yatim mau ding. Hah? Duit anak yatim lu anjing kira kudu ngagantian euy. Duh, pak eta malah mun aya nu manggihan teh pamali eta mah duit anak yatim. Yatim jo. Aduh. Anjing. Aing moal doraka gitu yeuh. Di mananya? Aing bisi kuna naon. Jo. Di mananya? Iya. Oh iya. Heeh. Alhamdulillah. Heeh. Katincak mana? Di dieu. Di dieu. Oh. Heuh atuh nuhun nya. Heeh jo. Heuh kurang dibikeun ieu. Heuh nuhun ding. Siap. Aduh. Lain milik euy. Pak, kemana roti? Nah mana tas di mana? Ulin wae sama poe teh atuh lain gawe sama. Eta ge tas neangan papi gawean mah. Kan eueuh. Hayang pa hiji, Pak. Kau pesen tak jadi 2 mah. Siap, Bang, siap. Aduh, Naon? duit taraga sah 100.000. Aduh aing. Sing bener. Semangat nih ada duit nanya. Mau bantuan yang Bang, siap, Bang. Mang, urang izinnya, Bang. Oke, siap. Aya aja mana juga si Oding. Ideng. Aya aja mana juga si Oding. Mun aya juga si Oding dua we. Apa aing berenang beunang hari mah. Untung teh kan aya hiji di alam dunia juga si Oding. Aduh jajan. Tukang roti dulu. Roti heula. Mang roti mang. Berapa hiji, Jo? Sabaraan? Biasa aja sarua. Numpang mahalnya 2 mang. Oh, siap. Tapi yang tere aing mah. Nu aya rek aya. Nah, anu aya mah tinggi. Ih. Mana aing ada boga duit dulu. Oh, siap, Jo. Lain milik. Goblok. Sugan lain nu anak yatim euy. Di bapak, di mana lagi? Berapa tadi Pak? Oh, karu, Oding. Siapa yang mengian duit kan? Duit. 100.000 aing beli roti bakar goblok teh. Aduh, tadi lewat dieu henteu? Lewat dieu. Ya 100.000 salambar. Coba 100. Lo benar, Bang? Sing nyaan aing mah 100.000